yang sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ka urang sadaya. Selain nikmat sehat walafiat, selain nikmat sehat walafiat, nikmat anu paling utami nikmat diberikan iman sareng Islam. Tamam nikmat al-maut ala iman wal Islam. Qala Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sempurna iman kurang ketika akhir hayat kurang maut ngarana maut dijingan dina iman dan Islam. Mudah-mudahan orang sadaya berkhatimul atas akhir hayat kurang, mudah-mudahan sing maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita dina ratib ratibul atas sajalma dawam ratibul atas ratibul haddad nu mana bae yurja husnul khatimah, menang di Arab ketika orang maut husnul khatimah. Ratibul haddad ya dan jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya dan jalali wal ikram asmallah amitna ala dinil Islam. Matikan ya Allah abdi sadaya amitna ala dinil Islam, jangan di agama Islam. Kadang-kadang terusuk itu orang macam ya dan jalali wal ikram amitna ala nasi musuh sapi luar biasa. Tapi walaupun orang lain ada hati, itu ayat salah seorang anak hati, di situlah orang mendapatkan ayat itu pertolongan iman hati. Ia iman sedang iman Islam. Wajib orang disyukuri. Kadang-kadang orang hilang, kadang orang lemah, tegaduh ayat antos, tegaduh ayat pangan. Kadang-kadang orang dirinya ngarasana, padahal orang dijadikan Islam. Lamun disyukuri, jika kita Imam Ghazali, kita mukasyfatul qulub, lamun orang diberikan nikmat iman Islam, turun orang disyukuri, dirinya sujud 400 tahun. Eta sujud 400 tahun mual mencukupi orang nunyukuran bersyukur nikmat iman sedana Islam. Luar biasa. Itu jadi orang kudu bangga. Sieun banggana maaf urang dijadikan orang Islam. Sieuna bisi teu kawawa urang mawat. Ulama mah tapi kendak luar biasa. Jejeritan tengah bodi teh sieun ayeuna dicabut iman. Oh, urang nyantai-nyantai we nya. Keluar kajeun nu penting mah wareg we. Allah, naudzubillah min. Teu bisa urang iman urang digadekeun dengan ayeuna itu 5 bungkus super mie, naudzubillah. Ningali tadi ka Pasar Bogor nuju rame naon imlek untuk eta jalmi dibagi amplop naon teu ngarti apa ge asup teh naon teh teh dibagi amplop aja rek turun naudzubillah teh make sami udah turun. Allah eta ningali buku anu teu make tiung meureun agama manehna itu eta anu make tiung subhanallah ulah sampai urang berdaya iman itu bakal kejadian kan di akhir zaman umat Kanjeng Rasul itu ayeuna ngajual agama dengan nilai dunia yang tidak seberapa. Itu hadis Rasul, hadis Imam Muslim diterangkan dinya awalnya badiru bil a'malis shalihah satakunu fitanun kakifa ilainil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Jika Kanjeng Rasul kudu buru-buru anjeun rek ayeuna amal saleh, kudu buru-buru di mana-mana urang arek awas perintah itu badiru ayo buru-buru. Jika Kanjeng Rasul di mana-mana arek arep masuk urang kengke
engkewe geus kolot rek amal soleh teh, engkewe geus kolot rek bageur teh. Apakah nyaho urang masa aya datang naon? Ulang kengke lamun urang arek migawe amal soleh. Buru-buru titah Kangjeng Rasul badiru bil a'malis sholihah. Sebagian jalma anu buru-buru teh jalma anu mukmin. Akhlak orang mukmin di mana-mana arek migawe amal soleh saburu-buru. Sabalikna akhlak orang munafik di mana-mana arek migawe ibadah teh sok tarangke. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik di zaman Rasul sok melaksanakan salat, tapi ketika arek melaksanakan salat qamu kusala malas. Sok salat malas, hati-hati. Ulah sampai ulang ayana aya dina awak urang. Jauhkeun urang. Buru-buru amal soleh, sampai urang buru-buru ke amal soleh. Pasti diburu-buru ke Allah. Naon kahayang urang, naon pasejaan urang. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahum Allah. Tidak henti-hentinya kaum yata'akhirun, selalu menanti-nantikan atas perintah Allah. Entah salat, entah naon kewajiban, hatta yu'akhirahumullah, sehingga Allah bakal ngengkekeun atas ayeuna kahayangna eta kaum. Hati-hati urang sebagian kaum ulah ngengkekeun pada tahap terutama salat ulah dingengkekeun. Lahiriah urang malah itu lamun ayeuna khusyuk mah teu bisa. Khusyuk mah teu bisa, urang mah khusyuk mah teu bisa. Entong geus simkuring kolot kesepuhan mamanya kasih uji ukuran urang lamun salat khusyuk jauh can bisa. Ulah ngaku-ngaku urang bisa salat sakit teh kolot komo urang atuh lahirna we dokirna lah urang. Dur waktu urang geuning suga wudu. Dur waktu minimal can buka wudu ge buru-buru. Urang kengke teh iraha deui kitu. Urang kengke sugana dina ayeuna ngaburu-buru ke eta sawabi tarima salat. Tuh itu minimal tambahan pasunatan naon anu disunatkeun dusun. Naon ayeuna pasunatan pake sorban. Ari teh era mah pake udeng, sugan pake jubah sakalian. Itu pasunatan didinya. Qobliyah ba'diyah, ngesolat istighfar, sing betah. Itu sugana sawabi tarima didinya. Terutama berjamaah. Itulah mengurang salat berjamaah. Teu aya kata salat urang teu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sabab awal di imah niat berangkat ke masjid arek niat berjamaah. Niat berjamaah Gusti abdi niat arek berjamaah ke masjid. Tuh didinya coba ya. Luar biasa sabab diterima di kitab Majmu' Muslimin sabab diterima urang niat di imah asup ka masjid arek berjamaah. Di situ walaupun didinya teu khusyuk salat urang ngalantur salat urang diterima sebab niat urang arek salat berjamaah satakunu fitanun kakitu anya bainal mu'minin bakal Kanjeng Rasul bakal kejadian fitnah jama' dinabat fitnatun fitan anu kullu ma ta'allaqat bi nafsi wasaqalakan khaliqiha min ahli fitnah teh sakur-sakur perkara anu cumandakan awak urang sakur-sakur perkara anu ngahalang kana awak urang jauh ibadah Allah Subhanahu wa taala bimalin dina sabab harta wa ahlin dina sabab anak ting majikan wa waladi eta ngaranna fitnah harta urang ngajadikeun halang ibadah ka urang. Apakah aya harta ngajadikeun ibadah halang ibadah aya? Loba. Eta harta nu model kitu urang harta ulang loba harta boga perusahaan warung boga perusahaan naon. Tapi ayeuna ngajadikeun halang ibadah eta ngaranna harta banda urang, harta banda anu fitnah, boga mobil sabab halang ibadah. Kunaon teh berjamaah nu mawe mobil mogok puasa. Itu. Jadi cek Imam Ghazali maaf. Kapayun urang kudu ayeuna dijanjikeun ilmu ketika urang dititipan ku Allah Subhanahu wa taala urusan dunia da urang hayang coba. Jadi di akhirat bakal ana urang pasea jeung harta kekayaan urang.
kumaha bahasana cek harta bahkan lain di akhirat keur waktu aya sakaratul maut didinya langsung pasea dina ayeuna jero ayeuna arwah itu di alam arwah eta itu ayeuna pasea bahasana kumaha cek eta dunya anu dimiliki ku urang loba bahasana cek dunya hei fulan kaula milik maneh apa maneh hayang kaula apa kaula hayang ka maneh aku kumaha hayang luar biasa didinya teu bisa ngaku lah didinya cek eta harta cek eta dunia maneh hayang kaula apa kaula hayang ka maneh aku ku maneh didinya nyerah kaula hayang maneh tak enak kaula hayang maneh berarti kaula milik maneh di semat ayeuna kaula arek pisah jeung anjeun arek pisah jeung anjeun ieu maneh bakal mawa ayeuna hisaban ayeuna atas ayeuna kaula dimiliki ku maneh. Jadi hisaban bakal dibawa ka akhirat. Ieu dunia bakal milik ayeuna ka orang lain, ka ahli waris. Mending ahli waris teh anak jeung majikan. Teu boga anak jeung majikan, jatona teh ka batur. Jadi cek eta harta kaula dibogaan ku anjeun, usaha ku anjeun teu diurus di Jakarta. Ku aja tadi urus tadi rumati ieu kacampuran barang subhan siksa na bawa ku anjeun kaula arek pindah ka ahli anjeun luar biasa sieun teh kira-kira sieun jadi tuh kudu loba-loba teuing dunya teh sakatan cukup memang lamun jalma bergaul jeung ahli dunya urang teh asa teu boga dunya. Jadi ngahiji jeung jalma nu sederhana urang teh alhamdulillah bersyukur urusan dunya tanda urang salamat ningali ka sanabeut gitu kan. Tanda jalma meunang salamat lamun urusan dunya ningali ka sanabeut. Tanda jalma anu salamat urusan akhirat ningali ka saluhur eta tanda jalma salamat. Sabalikna tanda jalma cilaka urusan dunya ningali ka saluhur urusan akhirat ningali ka sanapeun kumaha urusan akhirat ningali ka sanapeun kada urang baik berjamaah ningali teh kalau tara boleh masa ki mah belang gentong alhamdulillah maghrib bagi ocan capan katingaleun dibandingkeun tatangga kumaha komo sama-sama ka masjid atuh salah itu jadi ngabandingkeun anu full berjamaah tiap waktu nya muntah urang dirinya penting hari pengajian teh yang ayeuna rohani urang supaya dikasihan makanan supaya cager supaya jajan itu akibat urang enak terpuruk dalam pemikiran urusan dunia sampai teh rohani urang teh terpuruk teu dihamuan teu itu lapar jadi rohani urang teh lapar na rohani urang hati-hati arahna kana arah anu negatif kana arah-arah anu teu bener itu beda jeung ayeuna itu ayeuna laparna jasmani itu beda jasmani malah lapar kadang-kadang aya enggak geus dah cicing geus itu tadi penting ulah ayo urang bareng-bareng ngisi ayeuna rohani urang pribadi urang teu kudu nguruskeun batur itu pesan Allah ada di dalamnya alaika bi amril khassa wa amral amah. Kalau ada itu alaika bi amril khassa ilzam alaika sibil amal. Anjeun uruskeun diri pribadi anjeun. Tuh. Jadi uruskeun diri sorangan melangkah ka majikan, melangkah ka anak. Dirinya wada amral amah tinggalkeun urusan umum ulah waka melangkah nguruskeun urusan umum ayeuna keluarga urang urus geus beres keluarga kakak merangkak urusan penting gitu oke itu gimana dibalik jadi perkara kumpul kurang diuruskeun itu hari keluarga urang tadi uruskeun penting jadi penting kewajiban urang lamun jama mentingkeun ayeuna batur kepentingan orang lain tapi keluarga kepentingan diri pribadi orang tadi uruskeun seperti jama
ari baju make bahkan di tambahan make jas ari cara tuh make kira-kira pantas untuk pantas itu pantas karena macam baju jas ulah nggak pakai anu cara baju sekarang pakai jas pantas penting itulah sampai tadi ya nih dinahu eta fitnah satakunu fitnah takitu ayul muslim bakal datang fitnah merajalela yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran yusbihu rajulun mu'minan isuk jamak mukmin itu sore jadi kafir sore aina mukmin isuk jadi kafir yari'u dinahu bi'aradin minad dunya itu aina menjual aina agama dengan nilai dunia anu teu sabaraha maka kejadian ieu tanpa orang diperkuat iman orang bahaya kurang kuat anak kurang di akhir kemudian lamun terjadi kurang bener-bener keimanan jeung keislaman bahaya celaka 11 12 saya itu jamaah sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar dina ieu ayeuna kitab hadis Jibril nu biasa dihaos aya faidah zakara ba'dhum min fadailis shalah wa fawaidah aya ba'dhum ulama sebagian ulama nyarioskeun ayeuna fadilah salat jeung faidah salat annaha sanjanya salat mu'inatun ala qada'il hajatil muhimmat ya cek ulama siapa itu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith masih aya kene ulama Madinah ulama Haramain anu aya di Madinatul Munawwarah anu pesantren al-Fariqin ulama besar mazhab Syafi'i nyebatkan di dia sanjanya salat mu'inatun nulungan ala qada'il hajatil muhimmah nyumponan kana ayeuna hajat jamak di dia hajat pirang-pirang pangabutuhan penting jadi kembali sanjanya salat lamun bener-bener ngurus salat ulang gitu. Salat itu urus itu di ilmuan terutama di ilmuan itu dina ayeuna pertama salat bahkan sampai acan salat itu mana mengenal tentang ayeuna cai mengenal tentang istinja bebersih mengenal tentang ayeuna wudu dasatan eta kan bab susuci heula bebersih satajan mengenal tentang cai itu kan jadi aya cai ayeuna suci nyucikeun disebut ayeuna cai mutlak ma'um mutlak eta anu urang sah dipake aya suci bersih teu nyucikeun nya cai mustakmal itu mustakmal teh cai itu ngan ayeuna teu bisa dipake nyucikeun teu bisa dipake wudu nya eta cai anu kacampuran cai saeutik kacampuran cai saeutik kacampuran eta jadi cai mustakmal teu sah urang dipake coba kali itu kan nyaritakeun cai aya cai warid aya cai maulud bahasa Arab teh kun terjemahkeun mana cai warid cai anu datang mana cai maulud jadi barang najis anu datang kana cai itu seperti mana praktekna maaf seperti urang ngisan lamun urang ngisan teh kudu ayeuna bahasa cai teh kudu cai warid jadi maaf gayung datang karena ayeuna ieu tuh kana bogaan urang sudekeun tuh lihat ieu mah di gayung tuh cekal ku urang gini panci pegang begini nih di gayung jadi begini dikocorin baru benar itu namanya cai warid cai anu cai yang datang ke najis ulah ayeuna make cai maulud ari cai maulud mah maaf ieu najis tuh ieu najis
Ieu cai diasongkeun ka dieu. Diasongkeun ka dieu, cai saeutik diasongkeun ka dieu, kitu-kitu tuh. Eta teu sah. Teu sah jadi amun akal barenanya ya Allah. Mata kada punten. Tapi nyawa cai sakieu sakaya dicomotan kita. Tahulah itu dicomotan cai. Itu kieu tuh banyurkeun. Sakieu teu kunaon sakieu asa niat jadi gak sisiu nyokot cai tuh kitu ke. Ini mah di usap-usap sedikit agak lama. Kan lama begini. Cilang-cilang. Woi, lama amat itu. Itu kadang-kadang maaf eta. Dina susuci kadang-kadang loba jelema can paham. Sakit teh anu sok ngaji komo anu kieunan tuh dina carana di kaluarkeun tarik panjang. Dikitukeun cek ngacret mah kira-kira ngacret jelas teh ngacret itu kemudian selesai mah betul lila teh Allah jadi buka laan alus sama gogo didinya aya istibro ngaheujeun sunah istibro teh Pak oh itu lamun keampangan teh kudu ngadehen itu angkatkeun saeutik supaya keluar bersih. Orang mah henteu nangtung kan jamaah teu sopan ngaji Nabi teh sabana nyata kampangan sabari nangtung itu teu sopan betul eta teh kitu ulah pagawean urang kieu nangtung teh nya itu kabok pajipan kumaha tuh kabok kumaha nah kok buka sakalanya atunya ulah di tempat umum mah itu di kamar mandi ulah itu bersih ngecret kumaha jadi kampangan ketamat teman tua eta maaf eta ayeuna keceret-ceret kampangan teh rosas bahasa Arabna eta teh menjadikan siksa kubur dahsyat di jero kubur inna amata adzabil qabri minar rosas itu sumaramba umat Kanjeng Rasul meunang siksa kubur 99% umat Kanjeng Rasul meunang siksa kubur di jero kubur minar rosas tina ayeuna henteu bisa ngajaga tina keceret kampangan urang pribadi bojo urang putra urang tak urang teh lamun geus ngaji teh kudu diterjemahkeun ka bojo urang ka putra urang ieu kumpul maneh diajakan ngaji ku aing ararembung aing kana ngaji ieu menang di Kiai di Ciawi di Susupan ngajar wae teh di ongkosan itu di Arab-Arab cacing maneh mumpah gitu nah tabekan pandai jadi urang nasihat majikan mariksa pamajikan orang wuduna mariksa pamajikan anak orang ayeuna salatna apakah urang geus mariksa daca Allah asa encannya tapi kan geus kawat kieu boga pamajikan ini pernah can dipariksa ku aki ayeuna salat cek nenek teh asa encan ki suara marodel teh aki teh itu kadang-kadang kayak pas sudah jadi kudu mariksa kudu nanya kurang bahkan ayeuna ningali praktek salat bojo urang pertama awaluma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu pertama anu bakal urang pasea di akhirat di hadapan Allah taala dina poe kiamat pamajikan jeung anak tentang naon as-shalat tentang sholat luar biasa didinya itu orang kewajiban pariksa pamajikan orang sujudna sok mi coba sujud mi itu makan mukena udah sataranjang bahaya sataranjang bapak kabita sujud sujud nanti kene eta bumi sabaraha tahun hidup jeung bapak dari salat kitu kene sujudnya masih kena hayang ngarong Allah itu sujud awe teh kieu beda ari istri mah ruku jeung sujud teh kieu tuh osok ngaji teh ya bener itu jaman lamun istri kieu naon we lamun lagi kieu tuh lamun ruku sujud sami istri kieu tuh sujud teh posisina lamun ayeuna lalaki kieu
Ieu mah henteu dibalik lalaki kieu moe merengkel sekaya didikat kaleret itu santri sadajang iku mau urusan anak iya itu ulah ieu langsung disyukur pada ulah sederhana bukan ngabuka awe mah ieu tekenkeun kana ayeuna buah dadana itu aya laku bukan buah dada hikmah awewe ayeuna ruku jeung sujud teh kudu ayeuna ngatenkeun kana buah dada sabab lamun ayeuna teh ditekenkeun bahaya teh gede waduh mending nulis pikiran orang bebeungeus ini mah aya sametan mah gawe gitu nih teh budak teh aya di handap pageupuh budak bae mereka bae kana teh aneh sujud anu tapi tidak ingat ibu-ibu ayo naraskeun Haji punten hari awe kita sujud kumaha ya Allah can paham jadi sujud istri oge syaratna kasujudi seperti sujudna laki dina pada penetapan 7 perkara syarat turut sujud sampai 7 hiji tarang kedua telapak tangan tilu kalimana ieu hiji 2 tuur jeung ieu ramo sampean apalagi manusia mah buku tuh kita kudu tegalkeun sadayana sunatna minimal hiji mah kudu nikel bahkan kudu ngarah kiblat beda lamun dieu pernah sumbernya tetep kitu geuning pahaji eta lamun dieu antara sujud sareng ngarifat aya di atas ieu sunat aya teu ngarifat teh kan ieu mah keur waktu sujud syarat sujud ramo sampai kudu ngarifat istri pamagat sami ngan bedana ari istri mah kitu teu beunang naon lamun ngarifat teh kana penana kana sampingna anu magapuy ari ayeuna pamagat mah ulah pamagat mah lamun ayeuna samping kalumpah eta nepi ka mushanap teh ulah disujudan kita teu sah teu sah lain lamun sampean bahkan ayeuna kula bae baju ieu tangan baju lamun panjang teuing keur sujudan kitu tuh teu sah seperti orang kopea sujud gitu ieu kieu sujud teh mau sujud kieu teu sah kumaha mun make pet songkon balikeun ka dieu gitu kan ieu mah make pet atau ayeuna songkonan dikahareupkeun pas sujud teh pakrot apa itu ngesalat mah gara-gara salat pet potong gitu atuh kangkeun terus nah eta posisina sunat eta mah sunat bah sunat mangga eta sunat abdolna jadinya aya abdol aya sunat abdolna pertama anu kudu ditiupkeun teh nyaeta ieu eta dengkul heula turun jadi gosokkeun di dieu tuh dengkul heula pertama itu terus ayeuna 2 panangan tuluy ana tarang ieu paneulitah 2 rambut eta kajalma anu normal anu cager sehat kumaha lamun kirang sehat pokon kondisina ieu aya penyakit asam urat ieu asam urat rematik gitu eta mah teu pernah naon silahkan bapak itu mangga itu eta mah pada banyak supaya ieu loba penyakit stroke teh eta gara-gara make stroke main stroke kabeh jadi ngasupkeun ayeuna duit mobil lewat pakai stroke jadi kalau stroke kasupir urusannya stroke teh ulah dicopot bisa jadi penyakit stroke di Alfamart mana stroke-nya di kantongan jadi pokoknya penyakit stroke minimal teh baru ditamudan namanya teh jadi penyakit stroke gara-gara stroke itu jadi salah stroke gitu leuwih taman itu jadi masalah itu stroke gara-gara salah stroke gitu kayak jadi lamun ayeuna sunatna tukur heula teu 2 panangan tuluy aya teh arah tuluy eta abdolna tartibanana kumaha teu tartib makruh jatuhna teu guna naon kumaha lamun ayeuna urang kana panjawab seperti iki kadang-kadang gitu kan urang ngajeng ngati urang tuh eta itu kumaha posina kadang-kadang ieu teh heula
lain teh heula ngarontok. Ngarontok pemajikan teh majikan geus ngapara urang dirontok. Naon parek sujud lain rek sujud. Eta ngarontok kitu. Eta makruh mukhalafatus sunnah makruh lamun teu aya ilat, teu aya penyakit anak pun lamun aya penyakit mah teu jadi masalah. Teu ngajakeun kana makruh. Punten. Salat wajalibatun lil arzaq. Jadi salat teh mentang narik-narik kana rezeki. Ieu cek wadung cek ulama. Selain salat tadi mu'inatun ala qada'il hajatil muhimmah. Bakal nulungan kana sakabeh macam-macam pangabutuhan penting dengan salat. Yakin lamun bener salat. Lamun salat bener luar biasa. Innas salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi salat teh bisa nyegah, bisa ngajaga kana fahsya wal munkar. Fahsya teh pagawean goreng, munkar anu dijauhkan. Luar biasa. Wajalibatun lil arzaq. Dengan salat bakal narik-narik kana rezeki. Jadi rezeki hese lamun urang salat bener-bener di rumah diurus urang dengan keilmuan dipraktekkeun eta teh mentang narik-narik kana rezeki. Wa tanha 'anil fahsya wal munkar, bisa nyegah kana aya pagawean fahsya boleh wal munkar. Moal lamun urang bener-bener salat ngalaksanakeun kewajiban jeung sunah-sunahna. Tapi aya bertanya gini, itu aya jalma rajin salat berjamaah sunnah, tapi usuk masih kene ngalaksanakeun fahsya, ngalaksanakeun kabarengan, eta can salatna can bener. Salatna lain diterima, mun narima Allah can bener. Sampai dina tafsir kullu sholatin, gitu. Setiap salat untuk bisa ngajaga kana fahsya wal munkar, malaisa di salat, palaisa salatu bi salati. Eta can aya salat. Can aya salat hati-hati. Lamun urang salat bener dengan sendirinya, salat bakal ngajaga tina fahsya wal munkar. Wa tarfa'u darajat, bakal ngaluhurkeun derajat dengan derajat urang. Derajat kan aya derajat maka luhur, aya darajat maka hana. Jadi mual jatuh dengan urang rajin salat, bakal naik martabat dengan urang ngalaksanakeun salat. Wa tudha'aful hasanat, jeung bakal dilipat-lipat kahalusan hasanat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hasanat didinya sholawatul khomsu yudhibna, bisa ngancurkeun ngilangkeun as-sayyi'at kana kagorengan. Didinya artina salat bener-bener kurang dari mati anu 5 waktu bisa ngancurkeun as-sayyi'at aidunubas shaghir, dosa-dosa leutik bisa hancur dengan salat. Wa tansilu adrana dzunub wasayyi'at, jeung bakal aya ngabasuh itu aya ngabersihkeun kana kotor-kotor dosa sayyi'at. Wa syafi'atun lil musalla inda rabbih, jeung bakal nulungan ka jalma anu salat inda rabbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wa musahilatun alaihi al-murura ala sirat, jeung bakal digampangkeun mungkin ayeuna ngaliwat siratal mustaqim. Wa kasyifatun liqurbihi, jeung bakal ayeuna ngaleungkeun kana kasusah lamun jalma bener-bener ngarumati salat anu 5 waktu secara zahir. Kasusah moal parah-parah teuing, urang boga kasusah moal ayeuna kasusah eta tepikeun ka ayeuna terpuruk kasusah tepikeun ka bawa maut mah kusaha ngarumati kana salat. Apakah Rasul ayat pernah ngalamin bingung? Rasul dia disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat wa qilama badar ila salat. Rasul di mana-mana kakenaan hiji perkara urusan dunia kabingung kasusah, Rasul manusia itu badar ila salat, buru-buru ngalaksanakeun salat. Rasul gitu
contoh urang ketika Rasul menang urusan dunia kabingung kasusah kanjeng Rasul buru-buru sholat kumaha umat alam urang menang kasusah kabingung diajakan sholat kumaha coba ayo barang sholat mana teh musibahan pan bingung badan kumaha jawabanna boro-boro apa yang sasya tidak boro-boro ayo jadi bikin urang dari muan di mana-mana hiji perkara kasusah urusan dunia kabingung urusan dunia buru-buru urang laksanakeun salat bingung urusan hajat salat hajat bingung untuk memilih hiji perkara dunia salat istikharah bingung urusan rezeki salat duha bingung urang hayang ditekeun martabat derajat Allah taala salat tahajud salat tahajud tengah beuti lamun teu mampu hudang tengah beuti hayang boga ganjaran tahajud di geus maghrib teu bikin kaisa jalma boga wirid di maghrib teu bikin kaisa selalu di dinya ayeuna istiqomah di maghrib nungguan teu bikin kaisa boga pahala ti Gusti Allah taala tahajud tengah beuti ieu teh lamun urang teu mampu jadi sabangkul jalma teu mampu ibadah penting kedul minimal di geus maghrib teu bikin kaisa mah wah yeuna urang paksakeun ulah baralik wae kumaha di dia alhamdulillah tiap maghrib seperti malam berpikir itu harus sama tiap maghrib dan itu saja datang apa dari mana teh coba biasakeun istiqomahkeun supaya urang ayeuna boga pahala tahajud tengah beuti gampang kan ya gampang gitu kumaha tahajud beda euy tahajud mah ieu mah ngajagaan lemah ulah tepikeun ka ayeuna urang teh di maghrib tepikeun ka bisa teu kuat bangun tengah malam sama sekali ieu rugi Allah ma'ala dina surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr demi waktu asar demi saat demi waktu gitu wal asri eta waktu asar teh luar biasa ulah disepelekeun ulah dilumayankeun urang innal insana lafi khusrin sakabeh manusia innal insan haikulu fardin min afdalil insan lafi khusrin sakabeh manusia didinya dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu kecuali jalma iman wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr mudah-mudahan sadaya digolongkeun jalma anu selalu iman ka Allah iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ya Ustaz ala keadaan mudah-mudahan semanfaat amin ya Allah ya